Teh teh lamun istri abdi teh aya ka dedenya. Hah? Hah? Udah kumaha tuh teh abdi geus sebenarnya mah kangen kene kata teh teh. Emang kuy ayeuna kitu? Hah? Emang kuy ayeuna? Nya uya ayeuna cenah bieu ngawe amal nek mulangna ayeuna cenah. Abdi teh kangen kene. Nya sami da abdi ge sebenarnya mah kata teh kangen kene. Cuman da kumaha teh. Manehna tos di jalan cenah nyarios nama gitu teh. Ulah hilapnya. Kayak ka dieu heuh. Nek diantarkeun mah pulang mah. Hah? Antarkeun atuh. Antarkeun pikeun ka mana sendiri we sorangan we ya. Bisa amadan gitu. Hah? Hayang kene di dieu udah. Hanya terus kumaha tuh da teh abdi ge sebenarnya mah hayang lami teh di dieu teh. Cuman posisina da kumaha tuh. Atuh si tetehna api-api pangbelikeun hal naon gitu. Hah? Kasih teteh WA belikeun naon gitu. Merah dalila. Teh tiasa kitu atuh teh bisi ka nyawan manten. Sok mulang lah. Ari tadi artos gaji nu tadi tos dipasihkeun can? Atos kan nya 2 hari jeung nuker kamari. Ya sok atuh jig mulang lah. Kade ulah hilap ke kade deui. Ya, kayak ku abdi we ada. Ayo ke pengker jalan weh da senangna di ditu di pengker. Ore ka pangker jalan. Senangna tadi ditu. Ya. Kades ya ulah teh ka dieu deui nya. Arek asa si teteh namun eueuh bejaan. Nya kayak ku langsung bejaan. Namun begitu eueuh langsung bejaan. Kayak sekali-kali mah di rumah kamu ge. Lamun aya mun suami kamu eta ge. Mun suami kamu bejaan. Mada bakal eueuh bakal nguseup. Nyakeun bayar di dieu nguseup. Ini sebulan lagi. Kumulang ya.